Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala musannifu wa mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebatkeun dengan Gusti Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparing nikmat ageng di dunia sang diharati Allah sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparing nikmat alit di akhirat hungkul ya Allah nganggit kaula kana ieu kitab dingaranan ku kitab Akhlaqul Banin bari nyungkeun pitulung jeung ngalap barokah kana hasilna kabarokahan. Langsung wae kana bimadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bimada kunaon perkara ya takhallaku gawe akhlak saha alwaladu budak. Yajibu wajib alal waladi ka budak. Naon aya takhallaqo gawe akhlak itu si walad bil akhlaqil hasanati kalawan akhlak anu sae. Min sigorihi ti keur leutikna itu si walad. Litaisa supaya hirup itu si walad mahbuban bari pika cinta piki barihi dina geus gedena si walad. Nyardo mangka bakal mikarido anhu itu si walad saharobuhu pangeranna itu si walad wa yuhibbuhu jeung bakal mika cinta hu ka itu si walad saha ahluhu ahlina itu si walad wa jami'un nasi jeung sakabehna manusia. Wa yajibu sareng wajib alaihi ka itu si walad aidon deui naon ayab taidayen tangga jauhan itu si walad anil akhlakil qabihati tina akhlak anu goreng. Kaila yakuna supaya ulah aya itu si walad eta makruhan anu dipikangewa layar do mangka moal mikarido anhu itu si walad saharobuhu pangeranana itu si walad wala yuhibbuhu jeung moal mika cinta hu ka itu si walad saha ahluhu ahlina itu si walad wala ahadun jeung moal mika cinta saha hiji jalma minan nasi ti manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Naha cenah pangna musonif dina ieu kitab ngawitan ku ngaos bismillahirrahmanirrahim. Alasanana sabab iktidaan bil kitabil aziz. Hartosna ngalap contoh atau ngalap eunteng kana kitabna Gusti Allah anu agung. Rehna sadayana surat dina Al-Qur'an eta sadayana dikawitan ku maca bismillah kecuali surat Baroah ataupun surat Tobat. Naon pangna surat Tobat ataupun surat Baroah teu dikawitan ku maca bismillah aya geuning di mimitina ku Baroah atau minal jadi saterusna lah. Nah cenah pangna teu dikawitan ku maca bismillah sabab ari surat Baroah mah dilungsurukeunana dina waktos perang. Ari dina perang teu aya Rahman Rahim gitunya. Ari dina perang mah kan silih tipu silih bunuh silih beukeut jeung sajabana ari dina dina bismillah mah kan aya bismillahirrahmanirrahim aya Rahman jeung Rahim gitu di dina perang mah kan ya jadi lalawanan gitunya. Atuh nomor kaduana pangna musonif dina ya kitab ngawitan ku maca bismillah teh aya hadis dauhan Kangjeng Rasul kulu amrin di balin layub tadau hi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto au abtar au azdam. Hartosna sing sahabe jalma anu bade mindamal kana padamelan sae teu dikawitan ku maca bismillah eta teh sarua jeung hayawan potong buntutna corob awakna atanapi kakeunaan ku panyakit jadam dina pada qalilul barokah saeutik barokahna. Ayeuna seubeuh mah seubeuh dahar teh ngan teu bisa dipake ngaji, seubeuh mah seubeuh dahar teh ngan teu bisa dipake salat nu kitu daharna henteu barokah gitunya. Ari ngaran barokah teh ziyadatul khair gitunya. Hartosna tambah-tambah kasayan gitu. Contoh seperti kieu aya nu mere hayam ka urang. Jang ya mere hayam sok kucing barokah cenah tah naon barokah di dinya loba anakna gitunya. Tan kitu disebut barokah teh. Atuh anu nomor kasabarijina nomor katiluna nya nu teu acan teh nomor katiluna pangna musonif ngawitan dina ieu kitab ngawitan ku maca bismillah teh sabab aya hadis dawuhan Kangjeng Rasul takhallaqu bi akhlaqillah kudu gawe akhlak marane seperti akhlakna Gusti Allah nya kumaha gitu. Ti antawisna akhlakna Gusti Allah teh nyaeta Gusti Allah ngalungsurkeun kana kitab nu 104 kitab sadayana dikawitan ku nyebat jenengan Gusti Allah gitu nya. Yang duka ari dina kitab nu sanes mah gitunya duka bismillah duka sanes gitunya dengan anu tos jelas eta bismillah dina Al-Qur'an aya gitu nya. Nya dikawitan ku nyebat jenengan Gusti Allah. Nah sababna bismillah dina Al-Qur'an sabab
Al-Qur'an teh manana dikumpulkeun dina Fatihah. Fatihah manana dikumpulkeun dina Bismillah. Bismillah manana dikumpulkeun dina ba'na lapan bismi. Anu pitakdireunana bikana makana wa biyakunu mayakun. Ku kaula perkara nu bakal aya anu geus aya jeung ku kaula perkara nu bakal aya gitu tah. Bismillah mah dina Al-Qur'an. Nya sadayana di nu 104 kitab sadayana dikawitan ku nyembah jenengan Gusti Allah kitu nya. Eta. Ayeuna nomor kaopat pangna musonif dina ieu kitab maca ngawitan ku maca bismillah teh nyaeta aya dawuhan ulama fal abdu ida roda aya amal amalan solihan balago saetonu fi ibsa diniati pasaro al musanifu bidikri tordan lahu li anahum adikri didan wadidan layaz zamian. Harusnya di mana-mana rek maksud hiji jalma rek ngamidamelkeun pada melan sae mangka sok datang setan pikeun ngaruksak niatna. Mangka tumandang musonif kana dikir nyaeta nyebutkeun bismillahirrohmanirrohim. Margina ari dikir sareng setan teh lalawanan, ari lalawanan moal bisa kumpul di mana setan, di mana bismillah dibaca setan moal aya, di mana bismillah teu dibaca setan bakal aya gitu tah. Atuh bismillah teh kalebetkeun kana alatun min alatil fi'lil majaji, harusnya teh alat bangsa pagawean majaji gitu nya. Atuh nomor sabarana nomor kalimanya nomor kalima pangna musonif dina kita ngawitan ku maca bismillah teh sabab ngeusian kana tugas mualif gitu nya. Karena ari tugas mualif teh aya sabaraha? Aya 4, hiji maca bismillah, 2 nyebut nama pengarang, 3 nyebut nama anu dikarang, nomor kaopat ngadongkapkeun bade baraatul istihlal gitu sagitunya. Dan tawisna pangna musonif dina kitab ngawitan ku maca bismillah gitu. Ayeuna urang teraskeun kana tadinya nu di logat. Kunaon perkara cenah gawe akhlak budak. Gawe akhlak budak gitu. Jadi ieu teh bade nyarioskeun tentang akhlak gitu. Namina oge kitab Akhlakul Banin. Wajib cenah ka budak nyaeta wajib kudu gawe akhlak kalawan akhlak anu sae ti keur leutik eta teh nya, ti keur leutik. Sangka naon cenah urang kudu eta barudak kudu gawe akhlak ti keur leutik keneh sabab sangkan lamun geus gedena hirupna teh bakal dipika cinta gitu. Lamun geus gedena teh bakal dipika cinta. Terutami dipika cinta ku Gusti Allah nya, oge dipika cinta ku keluargi, oge dipika cinta ku sakabeh manusia gitu nya. Matakan urang penting nanamkeun akhlak anu sae ti keur leutik. Tah hayang sae akhlak nyata kudu ngaji gitu nya. Napa deui kudu ngaji. Ngaji di pesantren gitu nya, di pondok-pondok. Sesena wajib cenah ka budak teh nya kitu deui kudu ngajauhan tina akhlak anu goreng. Nah kudu ngajauhan tina akhlak anu goreng supaya urang teh teu dipika ngewa jagana teh geus gedena teh. Ada akhlak nu goreng mesti beuti leutik ge ari akhlakna goreng mah anggar teu dipika cinta gitu nya. Oge lamun urang akhlakna goreng mah moal dipika ridho ku Gusti Allah, oge moal dipika cinta ku keluargi, oge moal dipika cinta ku salah sahiji ti ku seorang pun di sakabeh manusia gitu nya. Jadi moal dipika cinta ku kabeh jelema gitu nya. Lamun urang akhlakna goreng gitu nya. Sakitu pangintannya kangge deresan anu dinten ayeuna dinten kahiji gitu nya. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kangge diri pribadi abdi oge kangge sadayana jalmi gitu nya anu nongton kana ieu video. Mudah-mudahan aya nya kenging barokahna urang nya sadayana gitu nya. Ditutup ku wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi